anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-12. Para mitra anu mulia, geus aya kana sajangna leuwih anak buah Bahrewok ping alas rak neangan jajaka. Tapi waleh teu kapanggih tapak-tapakna acan geus kitu mah baralik deui bebeja ka Bahrewok. Rageyang para mitra kalana jeung baturna nuaan diparayang hiji-hiji dipinahkeun kanu ieuh kalawan ku Bahrewok diubaran ku daun buntiris dibalurkeun kana cacadna dikersakeun kalana jeung baturna nu duaan deui calageur da pugu Bahrewok geus diparis elmu lahir jeung batin ti aki sangkala. Sanggeus eueuh nu karasa pok kalana cacarita ka Bahrewok bari diririung ku batur-baturna. Waduh, nyaan asa kakara kuring maning hareupan manusia pentil kene. Asa kulingas nakar di alana teh. Eta dina gerakan cepet nakar. Eta sakitu ku kuring disabatan ku bedog menit teu katoel-toel acan. Sedang dina tengeulanana cukup hebat meni asa aduh. Satulang-tulang jeung asa remek atuh teu kalana nyaritakeun urut lawan. Da memang nya para mitra jajakan tadi lain bantrak-bantrakeun dina kakesikanana jeung kapinteranana kitu deui dina tenggelan-tenggelanana ngarareusi. Eta tadi panglenge teh urut lawan silaing ngaga nu Gobang nanya euy. Bahrewok nutup kana beungeut kalana. Nya bah katingalina mah siga ngaga nu Gobang ngan kumanehna teh digunakeun da lamun manehna ngagunakeun malah buka teuing kumaha nasib guring beureun bah. Tema kalana atuh lem geus kitu mah Bahrewok ngahulem suga aya nu keur di pikiran. Tapi teu lila Bahrewok nyarita deui. Eta jelema euy, pantaran kumaha sia kalana? Geus kolot? Bah, ora keneh bah paling-paling umur kurang leuwih lah 30 tahun ge encan buat tangtungan mah jangkungan ngarareusi. Buk gondrong sasaretak-tak semugaling atuh. Tapi bener katingalina ku laing mah Gobang. Benar bae kowe tanyakeun ka barudak. Tema kalana pok baturna. Muka telah si Musa mairan. Nya wah. Sama tadi ku kuring rek dibongong di tukang. Nya hese atuh dak di alana ge. Suwalek teh lingas wah. Ngomong sia umur. Lain euy moal Gobang Naga Sakti mah kitu. Aya nu ngawarawatan ku nu sejen. Disangka ku dewek mah Gobang Naga Sakti dirawatan kalawan disumputkeun ku anakna si Ardasik euy. Nu macak ti heula anakna si Ardasik nu ngaran si Mantili pada nyiksa. Tapi manehna boleh teu ngaku. Da sigana ti wadan ngaku ka jenting modar euy. Heueuh. Dipikir-pikir mah aing jadi dosa euy. Teu punggung-punggung ado nyiksa si Mantili bari Gobang Naga Sakti aya dina leungeun batur. Sajabana ti kitu si Japar anak dewek diusir. Malah ku dewek teu aku anak dan nyaeta disangka ku dewek ngilungan si Mantili euy. Cek Bahrewok ku ayeuna make boga rasa dosa sagala ka Mantili. Kalawan ingeteun kanu jadi anak da memang nya Mantili ti baheula oge. Henteu ngarawatan Gobang kitu deui lanceukna nu katelah mantala wallahu alam. Naha Gobang ditinggal bapana dirawatan ku manehna terus. Naha aya nu ngarawatan deui kudu sejen. Sabab nepi ka ti kiwari geus ampir 4 taun leuwih antara Mantili jeung mantala can tepung deui. Ayeuna Nyai Abah rek minta bantuan. Keun aku Abah ge moal burung dirawatan atuh. Moal burung diurus sagarupana. Malah ku Abah rek dipernahkeun. Abah moal rek jalin janji. Moal luncat mulang ingkar tina tali gadang. Musa kumaha dicaritakeun tadi ku Nyai. Abah bener-bener rek mengkeutkeun tali karideuh lahir batin ka Nyai. Bari tadi ceuk Nyai insyaallah rek nerima kana maksud Abah. Tah, ku ayeuna kitu. Abah rek minta bantuan. Lain minta bantuan perkara harta. Harta bada lain, tapi rek minta bantuan yang jalma nu nyekel Gobang Naga Sakti. Dieu ceuk anak buah Abah kungsi tarung jeung saurang budak ngora. Kalawan manehna katingali mau Gobang. Cing hayang nyaho. Ku Nyai paluru, tapi moal Nyai sorangan pasti dibarengan ku anak buah Abah. Nu beunang dipercaya tina sagarupa kajujuran jeung kawanina. Kumaha kira-kirana ridho? Bahrewok akhirna minta bantuan ke awewe katelah Nyi Anima
Nyi Aminah Bramitra nu harita Nyi Aminah keur lanah leneh kana Abah awak Bah Rewok. Nah Abah, asal Abah sing bener-bener we harap ka Aminah kalawan rek dipernahkeun samupakatna. Saja batik itu Abah ulah rek nganyerikeun ka Aminah. Tadi geus dicaritakeun ku Abah. Pangnaon pangna Aminah luas ngalampahkeun ngajual diri. Sabab Aminah kung sidinya nyeri kung jadi salaki. Cek Nyi Aminah nyaritakeun heula. Tina ka nyeri tinu jadi salaki. Moal atuh Nyai. Moal. Abah moal rek nganyerikeun atuh. Moal rek ngalalaworakeun atuh samalah ayeuna Abah geus boga tempat pikeun benerakeun Nyai. Itu deui pakaya keur bekel Nyai geus aya. Bisi Nyai ngarasa cangcaya atau boga rasa Abah ngan saukur ngaku-ngakuan wungkul. Heung ge, surat-suratna ganti ku ngaran Nyai. Nya nuhun atuh ari kitu mah Abah. Anu eta kumaha Aminah ngayakeun akalna lamun diparengkeun tepung teh jeung nyekel gobang teh. Akalna kieu. Di mana Nyai tepung jeung lalaki? Anu dedeg-dedegana jangkung pargel, bukon rong sasertak-tak rada galing. Bari katingali mau gobang, heug Nyai rayu. Sina kapincut, kumaha we akalna mah kumaha Nyai lah. Soal ilmu eta mah ku Abah teu kudu dibeja deui. Nyai geus masagi dina urusan ngarayu lalaki. Kumaha dena we eta mah? Gampang atunya ai kitu mah. Kumaha lamun gobangna teu dibikeun atau kumanehna disumputkeun Bah? Da pasti moal dibikeun ari dipentas secara kitu bae mah. Oh gampang. Gampang ai. Gampang akalna mah Nyai, kae ku Abah dibahanan. Man jeung saha atuh abdi ngalurun Abah dari sorangan teu ludeung abdi mah. Tang tuh dibarengan ku anak abuah Abah. Duka teuing kuduaan, duka teuing kutiluan. Yu ayeuna mah urang balik we bisi kapentingan di jalan. Cek Bah Rewok geus kitu mah teu loba obrolan deui. Nu sejen tuluy arinit ningalkeun eta tempat anu maksudna rek balik ka panganyerkanana. Malikan kana kaayaan jajakan utas taru ngayonan tilu urang anak buah Bah Rewok. Isukna jajakan ngajejentul ditepas menibangun anu baleuweung pipikiran. Gawena hulang jentul siga anu keur dipikiran. Sakapeung rumenghap narik napas panjang ampir suda kana dahar suda kana sare. Atu anak buahna ngarasa kaget ningali kaayaan nu jadi pimpinan kitu teh. Waktu jajaka keur ngajelengut torojol anak buahna saurang katelah Abdul nyampeurkeun gek diuk sila tutup. Lain euy ari akang kunaon ditinggali-tingali ku kuring. Di kamari nepi ka poe ieu siga nu keur dipikiran we. Gawe teh ulang jentul karena barang dahar ada suda. Tiboting katinggalina loba nyaring na aya nu karasa dina awak akang dume kamari tas ngayonan tilu urang jalma atawa hayang boga majikan akang teh meureunnya. Tanya Abdul neuteup seukeut kana beungeut jajaka. Lain euy. Lain nu karasa dina awak dewek atawa dewek hayang boga pamajikan euy. Lain dewek mah euy. Tema jajaka nyarita semudaria. Pergeus kunaon atuh? Da sasari mata kitu akang teh. Teu boleh gumira we. Tapi ayeuna geus 2 poe katinggalina siga nu marung kawut hate. Nah akang ngarasa sieun diarah ku jelema nu kamari. Maka jadi pikiran teuing Kang, kamakan teh sakitu geus masagina tina bab pangarti mah. Samalah kuring jeung barudak mikolot ka akang. Cenah eta bisi kamari, nu kamari mau batur terus ngarurug ka dieu, tong make leutik hate atuh Kang lah. Ubehna we, bari oge da kuring moal nya cicingeun atuh. Akang pegat pati, kuring pegat pati, akang salamet kuring salamet. Pokona mah urang paheujek-heujek leungeun we dina soal kieu mah. Cek Abdul ngebrehkeun kasatiaan. Kanu jadi pamimpin keur kitu gurutak saurang di baturna. Tayalian urut anak buahna Bah Rewok nu katelah si beto. Manehna norojo ti jero kalawan mairan kana caritaan Abdul. Nah, da kuring ge moal arek nganangkeup tu urang kitu wae, aya jelema nu cuman taka ka anak ka kisanak mah atuh. Eta kisanak moal poho deui kana rupana manusa nu kamari. Ya lamun tepung mah moal poho deui ngan kuring mah lain boga rasa sieun. Sieun diarah atawa sieun dirurug ku nu kamari lain kuring mah. Tema jajaka bari budina tetep alum. Ari kitu kunaon atuh? Da sasari ge tara kitu akang teh. Abdul nanya deui bari teu leupas tina paneuteupna. Nyata kieu dul euy ari kudu-kudu teuing mah dicaritakeun ku akang. Ugu geus aya kana samingguna hate akang asa teu gararana hate euy. Meni asa ting sareblak siga-siga nu rek mirap mere pirasat goreng. Ari asal-asalna mah nyaeta, ari asalna mah basa puting kamari ieu. Kahalangan ku 4 puting nu katukang akang ngimpi.
meni asa dikiuna samalah make jeung cerik sagala dina itungan teh. Ari ngimpi teh nyaeta ngimpi panggih jeung nu jadi indung. Dina itungan teh nu jadi indung katingang ku tangkal kai nepi ka awakna pajet pisan da puguh katingang ku tangkal kai nu sakitu gedena atuh. Waktu akang keur ngagugulung nu jadi indung gurutak dina itungan teh nu jadi bapa akang aya nu ngagotong ku opatan awakna ruksak caracan. Cenah mah ceuk nu ngagotong teh diamuk ku muning edan. Da kitu alatana teh akang tegerna hate teh dulu. Oge mang betok lain ulang jantul mikiran hayang boga pamajikan sieun diru atawa sieun diruru kuno kamari lain kuring teh. Ceuk eta jajaka kakara ngajelaskeun nempanehna ngimpi. Si betok para mitra anu baheulana anak buah Bah Rewok ayeuna biluk eta jajaka tuluy nyarita. Oh teuing atuh lamun kitu mah. Disangka kumaha ge kitu kisanak teh ulang jantul teh. Hayang boga jikan atawa sieun diruru kuno kamari nu tarung jeung kisanak teh. Eta ti sabada ditinggalkeun ku indung bapa kisanak geus nadran acan, ceuk si betok nanya. Kumaha tak acan mang betok? Nah atuh boga kolot geus eueuh di kieuna. Mani acan nadran pisan kisanak. Pantes we rek kaimpikeun oge. Eta ge ari maksud mah aya mang betok ngan jauh makamna. Keun ku perkara jauh-jauh kitu teu dipake bingung teuing bisa eureud-eureudaan di jalan. Ngan kuring rek indi teh melang kanu araya di dieu. Di barawa sararea kumaha di dieu bisa ejal majahat ngaruksak kana kaayaan tempat urang jeung kana pakaya. Ari ku kuring ditinggalkeun kumaha keneh deh jadi serba sulit pikeun kuring teh. Oh iya kisanak ieu. Tong make hariwang-hariwang ka barudak mah nu aya di dieu mah. Keune daya mang atuh. Da mangele moal ditinggalkeun ku sararea. Hamoal atuh da mangge moal hate moal ini-ini ditinggalkeun ku sararea mah. Sabab barudak di dieu saeutik gedena boga pakaya. Lebar temenan atuh lamun seug anu ngagangsing dia mah. Bisi kisana kaya maksud rek nadran jeung we ka ditu, lain mah ngajurung laku. Keun di dieu masing percaya we ka emang, percayakeun. Ngan omat di mana geus nadran kudu balik-balik deui. Kudu buru-buru balik deui ka dieu. Ulah tutuluyan ka mana-mana da kitu. Ceuk si betok para mitra ngajurung laku. Kumadul euy lamun ku akang ditinggalkeun heula moal ngarasakeun di dieu. Jajakananya heula kana pamadegana anak buahna. Nah make keung sagala Kang kawas lain disasarakan sorangan we. Man sabaligna eta kumaha akang moal ngarasakeun ini sasoranganan. Abdul Malik tumanya kana pamadegan jajaka. Keung kunaon akang mah geus tumandu leuweungan atuh. Ah piraku deui atuh dul kisanak make jeung keung sagala. Manasinakeun kisanak teh malarat ku pangabisa sepi ku pangarti. Meureun kuy lain ge geus katingali pangarti kisanak. Mangge kasebut geus kolotnya mah atuh kana pangarti kisanak mah. Dan nya ketang kuring geus kanyahoan pangarti akang maluhur. Malah kuring hayang nulungan kana pangarti ti akang. Ceuk Abdul para mitra ngarasa reueus ku pangarti jeung kapinteran nu jadi pamimpinna. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya Abdul nanya deui. Eta rek iraha atuh akang teh initna? Abdul nanya, nya ari nu di darieu moal ngarasa keung mah ditinggalkeun ku akang. Rek ngeureuyeuh we poe isuk sugan bisa tepi sapoe kanu dituju ngan omat euy. Salila ditinggalkeun ku akang warek ini tindiran jauh cicing we di imahnya. Atuh kuring mihapekeun ka Mang Betok sing beunang diandalkeun sing koloteun sabab Mang nu pangkolotna. Keun we tong melang-melang da aya Mang atuh. Tangtu ku Mang ge barudak mah moal beunang udari dar kanu jauh bari oge. Teh masih Betok. Ngan kade we jang sing hati-hati bisi ujang diparengkeun tepung jeung ngaran si Bardawi alias si Rewok nyaeta urut pimpinan Mang baheula. Manehna mah sakitu garangna atuh dina bab pangartina luhur deui. Sajabati kitu loba pisan anak buahna. Lamun diparengkeun tepung teh mah heug ujang jeung ngaran si Bardawi patelak sing hati-hati dina ngayonanana. Tapi kitu ge lain mah ngahinakeun kana pangarti ujang. Ngan bisi we sabab jelema sok rajin kena ku poho atawa sok rajin balanga atawa sok heuna ku apes kitu pokna ngawawadian ka jajaka. Moal Mang. Kuring ge moal sologoto jeung warek kianat lamun batur teu rek kianat ka diri kuring mah. Kuring mah ngagunakeun ilmu sote keur ngabela diri Mang. Ai batur teu ngayakeun serangan mah atawa teu naon teh teu nyieun tindakan. Ku kuring ge malah leuwih dihade leuwih dilamehan. Atuh kuring mah cenah diajak naon teh lemah leuwih lemah kuring mah. Diajak keras leuwih keras kitu we Mang. Teh mah jajaka nyarita bangun tenang naker. Teu karasa waktu nyerele. Sabot keur ngobrol teh teu kanyahoan geus reup-reupan ngagayuh ka wanci magrib.
Hatuges kitu mah Jajaka ngoloyong ka jero ari si Betok jeung Abdul tarurun tuluy katampian rek marani. Peutingna samemeh Jajaka rek sare teh bebeja heula ka anak buahna kurang leuwih 8 urang. Kalawan amanat sabab dina poe isuk rek ditinggalkeun heula. Samalah mihape-mihapekeun pisan ka si Betok supaya ngaping barudak. Kitu deui nitah dipangasakeun tina bab mere pangajaran bela diri ka anak buahna. Isukna kirawan cihaneut moyan anak buah Jajaka sina karumpul kabeh. Atuh eukeur mah imahna teu jarau. Teu sakumaha lila geus karumpul kabeh para mitra. Harita teh ngariung ditepas bari dariuk dihandap. Ari Jajaka jeung si Betok diuk dina babalean. Pok Jajaka cumarita ka hareupeun anak buahna bebeja rek nadran heula ka kuburan indung bapana. Atuh sajabana ti kitu ipat-ipatan nyarek ulah init-initan kanu jauh. Sabagian anak buahna aya oge anu ngajelenggut taksiran ngarasa honcewang rek ditinggalkeun kudu jadi pingpinan. Aya oge nu manghariwangkeun inggis pingpinan manggih kacilakaan di setengahing jalan sabab teu mawa batur pisan. Tah sakitu we perluna ku akang dititah ka dieu teh. Sakali deui omat masing saha-saha ge ulah rek init-initan kanu jauh satungtung ku akang ditinggalkeun. Jeung lamun aya naon-naon kudu gancang bebeja ka Mang Betok sabab Mang Betok kasebut pangkolotna di antara aranjeun. Ayeuna akang rek init heug urang silih doakeun. Mugi darieu sing salamet sararea kitu deui akang doakeun ku aranjeun sing salamet. Sing disariung mungpulung deui jeung di dieu. Oge perkara ngalapang arti ulah dikagok-kagok sing nepi ka jucungna. Da lain keur pibakeulin batur. Moal hese mawana hampang mawa pangarti mah. Moal berat mawana mawa pangarti mah. Sakali deui ka Mang Betok omat sing beunang diandalkeun. Sing koloteun kuring mercayakeun ka Mang eueuh deui nu dipikolot ku kuring ieu hati Mang. Cek Jajaka pok deui amanat ka si Betok. Keune barudak mah pokona mah kisanak sing percaya ka Mang. Atuh sajaba ti kitu Mang ngajajabkeun ku doa muga-muga we kisanak ti mimiti indit nepi ka balik deui. Masing aya dina kasalametan di perjalanan kalawan sing cager-bager cenah paribasana cenah kitu. Naon teh sing pait daging pahang tulang. Tak kitu teh si Betok ngaduakeun geus beak-beak amanat mah. Harita keneh Jajaka tuluy indit dijajabkeun ku paneutup anak buahna. 8 urang malah aya duaan carindak-dak taksiran ngarasa sedih ditinggalkeun kudu jadi pingpinan anu kacida pisan bijaksanana. Para mitra kaum dangu, harita Jajaka inditna teh teu makel pisan dahareun ukur makel duit pamere-pamere ti anak buahna boga 4 perak. Dina tonggong nyongklet gobang nu dipake andelan ku manehna. Nyata nu dipika hayang ku Bardawi alias Bahrewok. Tapi walau alamna nya eta gobang nu dibawa ku Jajaka teh kasebut gobang naga sakti teh. Nah lain sabab ku Jajaka can pernah digunakeun pisan. Buktina we basa ngayonan anak buah Bahrewok oge nu tiluan gobang mah naplok wae teu digunakeun. Para mitra dina tonggongna anu sakitu ge bener. Naploknya tonggongna anu sakitu ku tiluan disabetan ku bedoge teu dipake anelan. Pakarang manehna mah ngan cukup dilawan ku karancingusan jeung tenggelan-tenggelan. Malah musuh anu tiluan marawa pakarang ku manehna dilawan dina kaayaan lemor. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ngaso heula para wargi sadaya. Sateucana kebat lalampahan ieu dongeng. Ngaso heula tangtos para mitra sadaya aya nu nyangka panginten ieu Jajaka teh mantala cenah pasti anu nyangka para wargi tapi mangga ge urang teraskeun kumaha dongengna. Aduh para mitra ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya kebat lumampahna eta Jajaka bari kaayaan siga nu tenangna keur teu sumoreang ka tukang teu ngarasa keung teu sieun sanajan nyorang tempat anu sun tur arang ka sabaku jelema. Estu teu neungludeung taya ka keung para mitra. Aya paribasa teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Top tah badak top tah maung teu gedag bulu salamar. Nu maksud jeung tujuan rek nadran ka kuburan indung bapana. Tapi walau alam ayah henteu nama para wargi ngan aya maksud kitu sotenan dumeh dititah ku anak buahna kudu nadran. Ongkoh manehna nyaritakeun ngimpi. Beuki lila Jajaka lumampahna beuki jauh bari nipir pasir nyor mau mapai jungkrang. Turun gunung unggah gunung ceuk cohagna maneh teh akar ngeuming jangkar. Duka di wewengkon mana harita Jajaka keur leumpang dina jalan satapak.
Aya dua orang nu ngarintip tina rungkun jelema jerangkung badag. Panon barulotot kumis ngajaradi komo leungeunna baru sakal. Dua nana paramita merake gelang bahar ngajaradi. Kalawan nyaroren bedog samalanusa urang. Sajabatimo bedog teh make kampak sagala nogel. Dina sesela-sela bebeurna. Make celana pangsi hideung di kaos belang-belang dirangkep ku kampret lawon hideung. Nusa urang sirana botak bolenang meniherang. Nusa urang dimake iket bareng bang semplak. Pendek na matak pika gigiseun keuritan beungeut paramitra keureut rampog. Harita dua urang jalma teh keureut tingpalan cerong ngawaskeun jajaka. Pok nusa urang mah nyarita ka baturna satengah harewosan sora badag ngumbang kana dedeg pangadegna. Sarnud. Dasar urang kudu aya milik alus euy. Alus ku kuinciran euy. Sakitu bulan dewek jeung si lain ngabrak-abrakan yang manusa nu ngarawatan gobang. Ayeuna kabeneran aya manusia nu ngagandong gobang keur ka dieu keuneui. Sigana dewek tulus ngaraja teh euy Sarnud. Kudu ku ilaing geus deukeutkeun heula tong ka digertak euy. Teh di mana geus deukeut ka kara urang pegati dieu. Cek nusa urang ka baturna si horeng eta jalma nu duaan teh rampog. Tapi nu mika butuh kana gobang perang selain rampog tapi nu mika butuh kana gobang. Samodel Bardawi alias Bahrewo. Jadi lamun kitu manu butuheun gobang naga sakti teh lain ngan Bahrewo hungkul. Tapi batur gelo banu hayangeun mibana kana eta gobang naga sakti. Naon sababna para mitra? Samap dianggap hiji pakarang nu ampuh. Nurutkeun ceuk beja gobang naga sakti pakarang anelan putra raja Pajajaran. Sanggeus jajaka deukeut nu kira-kira 4 lengkah heuleuy ka tempat nu ngarintip. Jeleng nu ngintip teh duanana jeleng ngajarga megat jalaneun. Puguh we sakedapan majajaka rada ngaranjung. Gentak mundur salengkah bari taki-taki sabab cek timuruna pasti jelema jahat. Barakatak nusa urang katelah Kirebon alias si budak si badak seuri. Bondong rewas-rewas kisanak. Da kaula ge lain rek mahala anika. Ngan rek aya tanyakeun kaula mah deuleu. Cek Kirebon bari tetep ngajega dina jajalaneun. Nah, make jeung rewas atawa sieun sagala da kaula mah teu boga dosa atawa kasalahan. Ngan eta we kawas barolon pisan ngadonjlung jeleng laluncatan. Ari kitu rek aya nanyakeun naon atuh? Baraya teh mana jajaka. Bari teu weleh taki-taki carincing pageuh kancing saringsek pageuh itet. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Bisi aya galagah kancana. Ari anika saha ngaran jeung rek ka mana tas di mana deui? Oh, jadi anika teh hayang nyaho ngaran kaula? Oh, saha ngaran anika? Lamun geus nyaho ngaran kaula rek nanyakeun naon deui? Geus nyaho ngaran Andika rek nanyakeun uti anu di mana? Naon maksud Andika make hayang nyaho ka ngaran kaula jeung padumukan sagala? Sahar jajaka rada talete. Ari maksudna mah hayang nyaho ngaran Andika jeung padumukan. Ngaran kaula mah Lamsijan. Ceuk eta jajaka katelah ki Lamsijan. Waduh. Balik si Andika ngomong ge moal nya ngaran jelema kasep kitu Lamsijan ngaranna. Ceuk Kirebon. Sijan teu percayaeun. Hor. Kunaon ari Andika ongko nanyakeun ngaran, ari geus diterangkeun ngaran kaula Lamsijan. Make nyebut mah nya sagala. Oh, eta we kasep-kasep ngaran Lamsijan. Alah, teu pantes teu nurut tupu euy. Para wargi sadaya harita si jajaka nyarita deui. Ari perkara ngaran mah teu gumantung kana rupa kasep atau goreng patut euy. Malah teu kurang jelema nu goreng patut ngaranna alus, boh awewe, boh lalaki. Model Andika saha ngaran? Teh malam Sijan Malik nanya ngaran. Dewek muka telah Kirebon alias si badak. Tuh geuning ngaran Andika Kirebon. Lamun ku kaula disebut si Sontoloyo pan moal daek meureun. Nu matak ngaran kuring ge Lamsijan. Nah, jelema ngaran Lamsijan euy. Kirebon nanya ka baturna katelah Sarnud. Eueuh ngaran Lamsijan euy. Teh mah Sarnud. Tah da ayeuna mah Andika geus nyaho ka ngaran kaula cing Isra tuh. Kaula rek ngidung ngaliwat. Ceuk Lamsijan rek imit deui. Bangkelana jan euy. Dewek aya kene tanyakeun ka ilaing. Anak saha Andika teh? Anak indung bapa. Oh, sanajan dewek anak indung bapa euy. Anak indung bapana ngan ngaranna saha deuleu? Oh, ngaran saha? Ye, nah budak-budak teh geus kurang deui. Indung bapa si laing saha ngaranna deuleu? Oh. Inung kuring nu ngandung bisa bulan nepi ka 8 bulan gubrag lahir ke alam dunia bapa kuring anu ngayuga. Inung tunggu rahayu bapa tangka darajat nu wajib ku kuring dipunjung dipuja di badamadama
mual aya diri kuring lamun eueuh inung bapa sa model Andika moal ujug-ujug jelegedeg sadari kitu lamun eueuh inung bapa batul sia awas dikanya kudu teu hidang sia ngadon ngocomang kemana karep ya dewek gak begini bapa dulu dek mana nyakeun ngaran inung bapa ilaing lain nanyakeun boga henteuna inung bapa dulu Cirebon semunu ambak harita teh ya kisanak dewek jeung si badak geus keuyeul ya geus kolot dulu nya katingali ku kuring geus kolot na cek sani kabolon tema silam sijan katingali meni eueuh kasieun pisan sakitu minghareupan jelema jarangkung badan lamun geus kadeuleut dewek jeung ieu si kakang geus kolot sok bejakeun atuh geura bejakeun ngaran inung bapa silaing sia oh ngaran inung bapa kuring ngaran inung kuring mah kuntring saha pangdengi ngaran inung ilaing kuntring nya ngaran inung kuring mah kuntring para wargi anu nulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng sarnud sabada ngadenge katerangan ti Lamsijan yen inungna ngaranna mah kuntring atuh tuluy nyarita wah si kuntring baheula nu sok ngalongser mah kibadak euy sarnud ngareret ka baturna oh ngaran kuntring sok ngalongser atuh baheula mah ari ngaran silaing saha bapa ngaran bapa silaing bapa kuring mah ngaranna Adot bener sia moanya ngaran bapa ilaing Adot nya Adot kunaon make nanyakeun itu percaya mah baelah singaran bake kok dengan eta we nu digagano ku ilaing naon euy gobang lain Cirebon nanyakeun kana gobang gobang teh malam sijan sajelasna ing dewek ngeuleuh sakedeung sarua jeung nu diimah teu sok dewek boga gobang tuh wayahna ari Andika hayang ningalian moal bisa sabab kuring karunya ka Andika bising ti deha moalnya euy ningali wae make ti deha sagala lamun kitu rek dibakok atawa rek didiukan ku dewek ka kara ti deha teu pira ge neuleuh sakedeung we sakedeung Cirebon seuring ngabarakata sanajan sakedeung ge wayahna euy moal dibawa kabur ku dewek ieu mah neuleuh wungkul lain sieun dibawa kabur wayahna moal teh malam sijan tetep teu daek nyerenkeun lamun kitu mah ieu pisan sugana disebut Gobang Naga Sakti teh euy tiba teuing gobang naon kuring mah teu nyaho pokona mah gobang kuring mah rek naga sakti rek orai welang sakti rek orai sanca sakti teu teu penting keur uring rek orai sakti orai naon ge lah pokona mah teu nyaho kuring ngaranna wangan nu sebut ieu mah gobang kuring mah mamawa gobang keur kaperluan kuring di mana aya naon we nu perlu dipapas ku kuring dipapas oh dole sakedeung ku dewek teh dibere duit 3 bengol keur jajan do keur dibako di sisi dibawa kabur mah tong diserenkeun tembongna ku ilaing geus kadeuleum mah tok rek dibawa terus sabawa kumaha ku ilaing teu naon da emang ngan hayang nampa buku Cirebon ngolo make rek mere duit sagala 3 bengol tong boroning rek mere duit 3 bengol sanajan saperak ge moal bisa wayahna pokona mah teu meunang ditinggali-tingali bising Andika ti deha cek Lamsijan tetep teu daek mikeun atuh nya Cirebon keuheul kalawananya deui rek dibikeun moal komo mikeun ngomongkeun ge moal wayahna we ulah maksa di mana silaing dipodaran di dieu cek Cirebon ngancam tong boroning di dieu najan di tengah leuweung geledegan ngepek wae rek maehan manaha asal bisa we Andika maehan kaula hayang ngasaan gitikan aing sia teh cobaan we atuh kuring hayang ngasaan gitikan Andika kumaha karasana ku kuring nasarua jeung ditoel ku nu geulis teh malam sijan kalah kasigan nu ngaheureuyan iti kadinya ku silaing Sarnud Cirebon marentah ka baturna kalawan teu hara rese ujug-ujug seak Sarnud ngahebatkeun dampaleungeun meuni meber rek ngakitik beungeut Lamsijan da puguh Lamsijan ditadai keneh geus taki-taki saring cing page kancing saring set page iket ari seak ari rengkog Lamsijan ngarengkog bari ngarampid leungeun ki Sarnud kurinya lekilek kedak aduh ya sia ada gado aing padahal si Sarnud ngarejat bari nungkupan gado rasakeun si anak Bangkawara sieut ki Sarnud ujug-ujug garang manehna ngalugas bedog sarta disabetkeun rek ningang nigas beuheung sakilat Lamsijan ngareuneuh gablos bedog ki Sarnud ngageblos nyamos ki Sarnud sanggeus anu mungaran gagal bedogna tingko lebat ti handap but-bet rek nyacar suku Lamsijan jeleng-jeleng Lamsijan 2 kali ngajaweul terus jujuralitan dina siraheun nu jadi lawan cedak dada batur ki Sarnud anu ngaran Cirebon alias si badak teh dijajak
dayagdag Cirebon ngadayagdag selek lamsijan napak deui dina taneuh kilak suruntul Sarnud nyuruntul bari nyudukeun congo bedog kilak pros congo bedog Sarnud nyamos deui yuk lamsijan males rek ngabanting punuk ngan Orokaya ku waktu ieu Sarnud cukup rikat manehna gentak ngarudukeun maneh bari bedog teu antepan nyasar deui ti handap belesur lamsijan ngajaul deui kilak Sarnud mali lamsijan ngagorowok bari ngabistelkeun gempuran pugar gunung ngacebrod kana beungeut cungkel Sarnud ngacungkel uguh we Cirebon tambah panas miring baturna bisa ragrag ku budak satepak serepet Rebon ngalugas bedog meninga kurilap kasorot ku Batara Surya nu geus manceran Rebon ujung-ujung garang para mitra bedog na disabet-sabetkeun tapi can bisa hasil sabab lancijan kacida cincengnya ngalugat legot awaka kenca kakatuhu bari mundur kitu sotenan lait rek ngangejat-ngejat teuing nganiangan tempat nu rada lega dekati tenan para mitra tukangeunana aya batu uguh we lamsijan ngajuralit ngarumpak batu harita lamsijan nangkarak bengkang tapi kituna lain buru-buru ngerejat malah sigan jantungeun celeumeut neuteub kana beungeut Cirebon hahaha naon ilaing sia ngadon celeumeut kitu sawan atawa jantungeun sia bedul dag-dage jadi budak ulah sok bedegong sia ulah cuman taka kakolot deuleun sapinterna ge bolon sabudana kolot di mana eta tak bisa mapakan hulu deuleu moal teu beulah temenan lamun seug darang ilaing ditarok ku bedog dewek tapi dewek teu tega euy ngan sumpahna ge dek disunatan 2 kali teu tega deka nu matak seg kadiekeun eta gobang ku dewek moal di pahala moal Rebon geus ujub dianggap lamsijan ngagoler keneh teh sieun atawa balua lamun kuring tetep teu nyarenkeun rek kumaha andika perwes ya dulu eta dewek nyebut perwes kawalat tulis lain indung boba dewek kecan pernah nyebut perwes ka dewek sok buru-buru dang sia sawan sia nangkarak bengkang we ke bagawe teh dulu lain nangkarak bengkang ieu mah hayang ngasaan heula ditarok tarang ku ilaing dewek mah ceuk lamsijan siga nu ngahajakeun nu jadi lawan siga nu beuki nafsu endong diajar buraong sia jadi manusia da terang ilaing teh lain dijieun tina batu atau tina beusi udang sia kunyang meni maksa teuing ditahudang ka batur pek-pek we kadinya rek narok tarang mah tong bating dagang huntu bari nagelah urang ajar si umat rasakeun je Rebon luncat bari nigaskeun bedog ka hareup lamsijan ngacuralit ka tukang atuh bedog Rebon ukur hasil narok taneuh kuatkan nyeblok harita lamsijan terus ngebrehkeun gerakan pamonyet teu matak aneh para mitra lamun harita seug Rebon tambah panas asa dilelece ku budak satepak harita keneh Rebon nyerang deui ngaheumat-heumatkeun bedogna ka hareup curalit lamsijan miceun pibahyaeun ku jalan jujuralitan ka tukang wing bedog Cirebon bangbaraan rek nigas cangkeng lamsijan anu kakara nangtung deui Halasur lamsijan ngacaut curalit yuk cabrod Sarnud ngaguak sabab harita waktu manehna kakara cengkat diberet dengeulan anu ngeusi ku lamsijan bari ngalayang dina siraheunana dina gerakan garuda ngapak dengeulan keuna pisan kana beungeut Sarnud harita gagarabagan bari nungkupan irung boborot ku getih lamsijan nyusul tepus muterkeun awak bari sukuna sabelah diangkat yuk cedak dada Sarnud dibanting deui ku suku nu cukup rosa Sarnud ngagoak para mitra leungit temah wadi manehna ngagoak terus babalongkengan utah getih bru Sarnud rubuh teu matak aneh lamun seug Cirebon tamah nafsu manehna ngababi butra terus nyeredeug ngababi buta terus nyeredeug nyerang deui ka lamsijan bedogna but-bet kasisi kagigir akhirna lamsijan meped kana deukeut tangkal kai juar plak para mitra sadaya seseukeut bedog ampir nyeblok kana taneuh harita teh tangkal juar kana tangka juar sanestana kana tangka juar sabab lamsijan teh rikat gentak ngareundeuk miceun pibahyaeun cedun kita bedog dicentok bari maksudna Rebon mah rek ditigaskeun deui ngan Orokaya lamsijan ngalegot ka beulah kenca bari ngasupkeun jurus tina gigir dina gerakan tampele mepet cedak carijeug Rebon ngajarijeug sabab tulang iga katotog ku gempuran peureuh harita Rebon terus mundur Rebon tekung si rubuh malah ngulinkeun bedog maksudna mah hayang diserang ku jadi lawan memangnya lamsijan harita malik nyerang manehna luncat ka hareup suku nojer rek ngajejek dada ngan Orokaya ku ayeuna Rebon cukup rikat manehna gentak ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu serangan lamsijan ku waktu ieu gagal bareng jeung awak doyong Rebon ngirimkeun tenggeulan leungeun kenca ti gigir
kalawan teu mis deui ngabanting kana bobokong cebrod solontod lamsijan nyolontod sabab tunggelan rebon cukup rosa malah lamsijan rada ngarejet taksiran tumerapna rada lumayan tulang bobokong asa potong sajroning lamsijan keur nyolontod teh dina hatena maboga timuru yen jadi lawan lain jalma jore-jore pasti cukup pangarti da buktina we dina nyerang asa beuki hebat kitu dina gerakan cepet naker ku dasar timuru kitu lamsijan kakaraya pikiran rek ngagunakeun andalanana tayalian ti gobang kakara ge aya niat kitu geus diserang deui ku rebon rek ngabongohan narok sira sabab lamsijan nongongan kene kadenge ku lamsijan tukangeunana aya ngagebling atuh maneh narikat malik bari sakilas ngalugas gobang nu naplok dina tonggongna serepet hiuk tak punyai pedog rebon jeung gobang lamsijan awor ngaburicak bijil kembang api puguh we sakedapan mah rebon ngalenyap teu sangka nu jadi lawan baris ngagunakeun gobang mangkaning nurutkeun ceuk beja eta gobang teh ampuh naker tapi ngalenyapna hate rebon para mitra sadaya ukur sakotret kayu api nu geus leungit geus kaganti ku amarah beuki ngabulak-bulak harita rebon terus perang pakarang para mitra ting belentrang ting burinyai lamun segaya nyaksian tama moal henteu lelenyapan rasa paur ningali anu keur tarung teh begalan pati ditersakeun ku harita rebon jadi lincah jadi tambah garang cacakan manehna ukur ngagunakeun bedog sedang lawan ngagunakeun gobang oge sigana leungit karisi kagimir teu sieun pegat nyawa komo kitu rebon bener-bener hayang mibanda kana gobang harita bedog rebon terus-terusan nyabetan ditahan ku gobang harita gobang lamsijan dipake nadah kaluhur sakiceup kareret ku rebon da dalam sijan molongpong puguh we aya kasempetan ke rebon mah bisa ngabistelkeun peureub keker jeung badag kahareup kalawan teu mis deui notog dada cedak cungkel lamsijan daek teu daek waktu ieu manehna ngacungkel ku rosana gempuran peureub rebon anu keker modar sia ceukeureun tes hate rebon geus ujub sabab harita lamsijan nangkarak bengkang gobang ulah kagigir teu loba nu dipikir deui rebon luncat rek narok tarang terang teu sangka lamsijan rikat nadah bedog nu jadi lawan geus nampu pisan kana tarang gobang nyasar ti handap rek muar suku ngan untung rebon cukup rikat gentakna jaul malah ngajuralitkeun maneh ka tukang korejat lamsijan ngorejat deui bareng jeung rebon geus napa kana tani para mitra sadaya harita tarung luar biasa ramena malah rebon nyerang bari geus takis ku lamsijan harita teh para mitra bedog rebon potong ku rasa-rasana lamsijan ngabantingkeun gobangna atuh kapaksa daek rebon mundur bari ngababetkeun bedog kari sapotong deui ngaso heula bareng mitra ngaso para wargi sadaya harita jajaka tuluy nyarita sok kira maju deui sia bangsat lamsijan nangkang sok rebon nyabut andalanna hiji deui tayalian kampak kalawan pelobang itu waktu kedawar kampak dibalodogkeun ka hareup tarikna liwat saki tapi lamsijan bener-bener hebat kampak geus ngabo disabet ku gobang letrak teleng kampak ngaceleng jauh naker didinya rebon kakara ngarasa kateter ngayona nu jadi lawan sok padahal manehna kacida pinterna maledogkeun kampak cara mis deui tapi ku harita gagal rebon ngareret kasar nu masih keneh hidupung ita getih sedaik saat-saat si jani rusak jereun dadana cek bedog sarne dicokot terus nyerang deui sabab ku ngarasa panas teh bari teu perhitungan janji nyiru deui bedog bisa da ngahiuk ngancam beuheung lamsijan da tujuh lamsijan nya ge kasebut bilak ngora geus cukup nyangking pangarti rikat manehna ngarinuk terus ngolebat ka bilak katuhu kilep rebon kakara kadenge ngebitin aduh terus mundur bari nungkupan ke kemplong si horeng manehna kabeset ku cenah gobang waktu lamsijan ngalegot kagigir berbei getih dina kekemplongna hati berbei ramolengin rebon geus dina ku getih jari rebon jari jegan akhirna kedebut rebuh nangkarak bentang bedog ngulapes pluk murajana tani sakedapan lamsijan rada ngalenyap jeung ngarasa paur ningali getih meni buburialan leungeun rebon nu katuhu rangga duka ngajak sasalaman rek minta dihampura duka minta dihudangkeun sedang lamsijan anggur metut dina hate ngarasa watir ulila guprak leungeun rebonna kuprak bareng jeung ngalupaskeun nyawa nepi ka hantina rebon palastra silah mulahe panon duanana bintang
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kojengkang lamsijan ngalengkah tuluy cingogo gigireun layon rebon. Bari mina gobang gigireunana geus kitu panon layon rebon. Panon layon rebon diusap sakali returun. Ret lamsijan ngareret kasarnud katingalina teu usik-usik. Kuniang lamsijan nangtung bari ngasupkeun gobang kana sarangkana. Kojengkang nyampurkeun kasarnud tuluy dirampak palabah beuheung jeung hulu angeunna. Kitu deui sarnud ge palastra. Sanajan kaurut lawan oge keur lamsijan make daek ngucapkeun Fatihah. Kalawan nyerengkeun arwahna kanu maha kawasa. Kita lamsijan ngucapkeun Fatihah sirahin kadenge surah manuk gagak bisada menireang. Taksiran gagak geus nyahun aya bangsa jelema di handap. Ret lamsijan ngareret ningalin gagak aya kana opatna. Harita Batara Surya geus rek nengok milon. Ati teu loba nu dipikir lamsijan indit ninggalkeun dua layon urut lawana. Nu maksud jeung tujuan lamsijan rek nadran ka kuburan indung bapana. Sanggeus rada jauh ti urut tarum, hate lamsijan ngadak-ngadak jadi madeg mayong. Sakapeung aya pikiran terus kebat, sakapeung aya pikiran rek balik deui ka panganyerekanana. Ngan dipikir deui kumanehna para mitra. Geus jauh harita teh para wargi sadaya. Geus jauh, geus jadi niat akhirna mah. Akhirna malam sijan terus kebat lumampas, baru dituturkeun ku sora tongeret ngorear. Patemalan jeung pada baturna dapu geus nyedak kaburit anu moal lila deui nganti kawanci magrib. Geus jauh ke tempat tarung teh jalan pati. Layonan dua urang anu hayang ngami bada kana gobang teh. Reg lamsijan eureun harita teh para mitra. Di hiji tempat nu hara-haraeun, rek tebeh kulon katingali Batara Surya geus rek malibir kana sela-sela gunung. Geus lamsijan liuk dina luhur batu gede bari nurunkeun gobangna ka lawan dilalahkeun. Luk tungkul nutut kana sarangka gobang tuluy dicabut. Harita gobang dialak ilis dari diacungkeun kagitina deui kana lahunan abari ngagerendeng jereun dadana. Dipikir-pikir aing nampihan barang kieu lain wuwuh jadi senang. Lain wuwuh ngadatangkeun kamuliaan malah ngadatangkeun pidosaeun. Ngadatangkeun picilakaeun boh keur diri aing sorangan, boh keur diri batur. Hari ku aing dipikeun lebar, ari terus dirawatan kieu karasana teu lehe dikukuntit ku tibah yaun. Nakana naon maunat, nakana ieu gobang. Loba pisan nu kahayangna, jo ieu rek malah nyawa aing gara-gara nu kahayang gobang. Akhirna diri aing katalang sareng ngadon aprak-aprakan ngalawan lulungan sagala. Rek dipikeun atawa diserengkeun kanu nyibuti. Lain aing lebar nyerengkeun tapi sok ingis dipake kana kajahatan. Dipake nganiaya ka sesama umat Gusti. Lamun aing butuheun mah bari jalanna jalma bener pasti ku aing rek dipasrahkeun. Keur naon ku aing diampihan jaikeun jadi mamala ka diri aing sorangan. Kitu para mitra sadaya dina gerentes sate lamsijan bari nepakan sarangka gobang. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi sadaya, waktu lamsijan keur nepakan sarangka gobang. Haringi soragaan geus reang si horeng harita geus nganci kawanci magrib. Teu pras sijan atu lamsijan ngarasa bingung pikeun ngarareb sabab eta tempat sakitu hara-haraeunana. Eueuh pisan saung-saung. Hari kucing wae didinya sok sieun hujan leutik gede. Terus lamsijan ilut bari mapai jalan mapai sisi kebon. Kabeneran aya saung nganggus lamsijan ka jero. Bekilila rep-repan akhirna masa budur madhabna belegdeg katuruy kumangsana peuting. Poek mengklaim buta rata tu kadelungi petun curug-curug acan lain bobohongan. Hari katamah-tamah hujan besi kerep dibarungku angin ngagelebung. Pematak aneh lamun seg lamsijan narasa tiris kawan tu patempatan nampu ka gunung. Lengwet lamsijan nunutan panon asa cepe. Tekarasa ujug-ujug rep sare ngarengko dina tumpukan jarami bari nutupan gobang. Nyaan ari geus kaancikan ku rasa tunuh mah bari tas capek. Ini tekarasa tiris tekarasa para mitra digemrong kurung. Samalah karisi atawa kasieun jeung ngadak-ngadak leungit. Lain horoi lamsijan ti berana harita. Aya orai walang ngagulusur kana bitisna ge teu usik tumali. Jong-jong para mitra ngakuder laksiran henteu karasaeun. Tapi lamun seg usik kana pasti lamsijan korban dipacok orai walang, nu sakitu badag tur panjang. Kawan tu lebatin saung nukur dipake sare ku lamsijan rungkun-wungkul. Jaba aya susukan. Tong boroning ku jalma nukur sare tibra.
Sanajan ku jalma anu nyaring oge anu karena waktu atau nyererekna waktu para karasa lantaran para mitra contohna sama dalam sidan kupang rasa maneh nama sarete acan sabaralila geus kareni sora hayam reang kongkorongok patemalanjing pada batirna tina ti lemburan kulisi klam sijan lilir nyah binta para mitra malah tuluy ngerejat hidang rarat reret kasisi kajijir asa setengah mimpi gendeng lam sijan ngakerendeng saya kumaha geus disebutkeun puting keneh da geus kadenya hayam kongkorongo geus wanci subuh kitu geuning eta geus aya nu ajan hawar-hawar nya sijan geus subuh tapi ku sayasan aing mah eseukan sabaralila geus berentos hate lam sijan tuluy kaluar ti jero saung para ngareret kakabeh wetan nya geus saang tarang-cangkihan deuk lilat cahaya batara surya beki rai-rayan akhir nama para mitra berai sabudureun madhab saang katingali deui pamandangan alam sakuriling bungking puncak gunung sabagian aya keneh katutup ku bepedut marga satwa samodel bangsa manuk-manuk geus rame di sarada kayaning manuk golejra manuk tiit manuk saeran manuk beger patemalanjing manuk sangkurilung geus saang maghrib lam sijan turun kalebak didinya aya pancuran caina herang ngagemplang gobang ditunda dina jukut kalawan lam sijan ngudaran pakaian diturunkeun kana gobang geus kitu beris mandi karasa cai tina pancuran nyesep asa tembus kana tulang tonggong da puguh cai nyusi ari katamah-tamah isu keneh atuh lam sijan mandi tiap basuh para mitra sadaya sabab teu kuat ku tiri rap baju kampret jeung celana pangsi dipake deui reketak lemak dibengkerkeun kana tarang dipake mungkit buuk panjang saseret puluh satu gobang disolendangkeun di tonggong leos lam sijan init bari tujuan nama tetep rek nadran ka kuburan ining bapana sabab maneh hati heula kungsi ngimpi patepung jeung ining bapana ari katamah-tamah ku anak buahna dijurungkeun ku nadran puncak kawan si hanut moyan harita lam sijan ningali lebakeun jalan di tempat nu lengkob aya imah nengang si horeng tempat nukur di sabak ku lam sijan teh kasebutna leuweung hiji ati lam sijan ngarasa bungah ningali lebakeun aya jalma teh aya jalan imah apa teh lebakeun aya jalan aya imah para mitra tugu we pikirna sugan we warung maneh narek ngadon ngopi sabab rutin karasa seueur katiisan ari katamah-tamah para mitra bisa cina ninggalkeun panganyrekan henteu karalaban sangu sareneh-reneh asa kira-kira setengah kilo deui anggangna ka eta imah waktu lam sijan keur lumpang aya nu nyerangkeun pilih jalma di antarana dua lalaki misa urang awewe si horeng duaan teh lalaki teh anak buah Kibar Dawi alias Kirewo sedang awewe nyaeta piaraan Kibar Dawi nu katelahi Aminah minang liwat di warung ari anak buah Kibar Dawi alias Kirewo anu duaan tayalian si Badu jeung si Kalana harita si Badu jeung si Kalana tas nyangkir ni Aminah katampian pok si Kalana nyarita ka si Badu bari panon manco kalam si janikur tongoy lumpang boleh tilain jelema kadiekeun kaduluna kudawet mah siga-siga ngaganggu gobang kalang siang mangkukna mun kurang ajar teh kadewek jeung ka ilain oloh pasti mangkelukna jeung kurang ajar teh awas merek musuh urang tadi segini aya naon mah tanya ni Aminah nyampurkeun kita lalaki kadiekeun ngaganggu gobang eta ningin sampelak ka mamang teh bari gobangna dipikayang pisan ku si Abah tayeu kieu nyanyi nyai gancang kalebak deui ka diditu nyai pura-pura aya nu karasa bari aduh-aduhan di mana jelema itu nyampurkeun ka nyai kalawananya kumaha kudu nyebutkeun aya nyiksa kitu itu mah dibohongan tapi deui dibohongan ku bakarang sinapae dibohongan ditunggu di mana geus ngejoprak gancang gobangna bawa ka imah kalau nyerengkeun sarengkeun ka si Abah kardi nyai ceuk si Badu mere parentah ka ni Aminah ngarti mah ajeuna kalebakna nah ajeuna jeung hari itu bikin ka baru deukeut mah teh tema si Badu teu hararese para mitra ni Aminah gancang indit ini tugas lain kalana di mana si lalaki geus ngajoprak kalawan gobang geus dibawa ku ni Aminah gancang panggul ku ilain bawa ka imah geus datang ka ditu mau urang haranca kuduaan pokna deui siap lah tema si Kalana para wargi kudu ngadepong tukang tangka saliara ni Aminah harita ngalaksanakeun tugas si Badu para wargi sadaya ngadon ngahargungan bari awak papalengkingan ngaso heula nah kumaha ye nasib silam sijan para wargi sadaya mangga ngaso heula ngaso
Para wargi sadaya kabeneran lam sijan geus deket kepala bahi Aminah. Reglam sijan ngarandag tuluy dua piuk sabab ngadenge sor awewe aduh-aduhan. Kalau banu dipikir dari lam sijan lincat ka deukeut tampian, ana breka sampak saurang awewe sir pepelentingan. Aduh. Itu pola nani Aminah. Masya Allah. Kunaon awewe bangun anu nyeri aduh alah. Dari pepelentingan rek ngajuri kitu. Tapi dia teka tinggal gede boekeun gini. Tapi pepelentingan wae. Itu gerentes hate lam sijan terus nyampurkeun sarta pok nyanyi. Aku kunaon teh? Aduh. Ni Aminah sanu malan gawena aduh alah ken. Kunaon ieu teh? Sok saurkeun kitu. Geus lam sijan cingogo sama lagi mikirkeun kana karagab ngarampa awaknya Aminah. Kiriman abdi Kang, ngintang jajakeun ka rorompok. Abdi labu ti bulu teh kalebak bade wangsul ka rorompok teh kiat napasna. Aduh, ya Allah, Cek ni Aminah sijan nya aya ka nyeri. Dimina teh binte teh. Caket eta dia ka pasir. Tema ni Aminah bari tutunjuk ka tukang. Barang lam sijan rek mangku pisani Aminah celem si badu lincat kalawan putata pasini deui. Lam sijan didongohan ti tukang sirana dibantu di kudahan selong serta kerkebak. Atuh puguh we para mitra sanajan lam sijan pinter kana ulin bela diri. Ari dibongohan-bongohan teuing mah ngakuak terus ngidupung teu inget di kaler kidul. Belum geus kitu ni Aminah lumpat bari mawa gobang. Datang ka imah ti Bardawi alias Bahrewok puguh we Bahrewok asa ditomok tomcot. Bungah jeung atoh kaliwat saking Aminah nyerempkeun kubang meni babarakatakan bari mangku ni Aminah. Aing jadi pakaulan. Syukurnya nyai geus bebela ka Abah. Ngadenge Bahrewok babarakatakan ditepas anak buahna Tintorojo. Si jero nyalampurkeun sedeng si Badu jeung si Kalana. Kakara tepi saglam sijan diesagkeun di buruan bari kaayaan teu sadar. Abah, ngerengkeun bahasa silewelek nu diarep-arep Abah teh. Ieu lain Kalana nunduk kalam sijan keur ngajeprak di buruan. Heueuh deuleun. Nuku dewek di dedengan ti baheula banjur kadinya boboah hiruna. Dina udang euy. Temal Bahrewok tihara rese anak buahna saurang ka dapur. Nyokot cai kana ember datang ka hareup keblok lam sijan di banjir. Sirah puyumuh baju radi bagi korejak lan sigang merejak. Tapi teu bisa hojah sabab leungeun diringkut. Lam sijan ciciru haripun Bahrewok. Mondong similu sia ladun. Sabet bingit lam sijan dijiti kuat ka magieung. Kuat ka ngabangieung para mitra. Tuluy gitikan. Tadinya euy. Sok, Badu, siksa sia. Pokna atuh keur si Badu miasa dirucuhkeun. Gancang ngadeuketan lam sijan. Waktosna CF di para mitra.